Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pramuka, sampurasun. Para kulawargi nu kuring dipika kahormat, langkung payun urang panjatkeun puji sinaring syukur ka Ilahi Robbi nu mana kalayan hidayah sareng inayahna dina waktos ieu urang sadaya dipaparingan kasehatan. Teu hilang sholawat sinareng salam urang panjatkeun ka Habibana wa Nabiana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ka para kulawargina, ka para sobatna, sareng ka urang sadaya salaku umatna. Kadang wargi anu mulia, simkuring sabila Putri Ayuni bade ngabidikeun di antara anu eusina ngeunaan kilat pramuka anu jadi contoh positif di masa pandemi. Kadang wargi anu mulia, dina damet ieu urang sadaya nuju nyanghareupan pandemi COVID-19. Sumberna COVID-19 tentuna ngarugikeun urang sadaya dina ngalaksanakeun kegiatan. Ayana COVID-19 ulah ngajadikeun urang eureun dina ngalaksanakeun kegiatan-kegiatan anu positif jeung manfaat kanggo urang sadaya. Urang salaku anggota pramuka tetep kedah nerapkeun eusi tina poin dasar dharma. Sateu acarna aya nu terang naon wae eusi tina poin dasar dharma. Tantuna urang sadaya atos terang eusi tina poin-poin dasar dharma. Utamina poin dasar dharma anu kalima. Aya nu terang naon eusi poin dasar dharma anu kalima? Eusi poin dasar dharma anu kalima nyaeta rela menolong dan tabah. Urang salaku anggota pramuka kedah nerapkeun eusi poin dasar dharma anu eta. Cik aya nu terang naon wae kegiatan anu tiasa urang lakukeun kanggo ngalaksanakeun eta poin dasar dharma. Kegiatan anu biasa urang lakukeun nyaeta urang tiasa kabantosan pamarentah dina nyegah sumberna virus COVID-19. Nyaeta di antawisna nu kahiji ngumbah pandangan, anu kadua nganggo masker, anu katilu jaga jarak atawa cicing dima supados urang terjadi perantara sumberna eta virus corona. Urang oge tiasa ngalaksanakeun kegiatan anu aya patalina jeung poin dasar dharma anu kadua nyaeta cinta alam dan kasih sayang sesama manusia. Sateu acana aya nu terang naon kegiatan anu tiasa urang lakukeun kanggo ngalaksanakeun eta poin dasar dharma anu kadua teh. Kegiatan anu tiasa urang lakukeun salaku anggota pramuka nyaeta ngayakeun baksos atawa bakti sosial. Urang salaku anggota pramuka kudu paduli kana masyarakat anu beunang musibah atawa beunang virus corona. Salian ti eta, urang oge salaku anggota pramuka kedah tetep aktif ngiluan kegiatan-kegiatan anu positif. Eta oge aya patalina di poin dasar dharma. Aya nu terang. Eta teh aya patalina jeung poin dasar dharma anu kasaberha. Eta teh aya patalina sareng poin dasar dharma anu kagenep nyaeta rajin, terampil, dan gembira. Cik aya nu terang kegiatan naon anu biasa urang lakukeun supados urang tiasa nerapkeun kegiatan kana eta poin dasar dharma. Urang tiasa ngalakukeun ngiringan lomba nu tiasa urang